Dadang, kenal. Mang Dadang. Gimana? Ih, urang rek kaharep teh kadinya meuli udud. Lain boga tanggal cau sisi jalan di rumah adang ya. Oh, cau. Nu urang itu cau teh. Anjir ya. Wah, ieu mah anu saena pokona ieu mah. Tuh tinggalin nu itu ge tuh. Seueur cau mah aya sabaraha sikat. Ngan imah ngora keneh ieu mah geus kolot euy. Ieu mah geus meujeunna lah jangan kanu hajat mah. Urang butuh aing nyunatan budak butuh cau. Aing ge. Sok atuh. Sabaraha duit? Tah atuh payu-payu 100 we atuh. Ewan ieu mah. Wah, ieu mah saena cauna genan. Geus ku aing di duitan lah, aing kebalad pra ku nawar. Heeh, sok atuh. Mau duana sakalian. Tu mengora keneh. Lah tuh dipeuyeum ge buat ting asak meureun. Yo. Dipeuyeum genan. Duh, heeh. Tak kurang di kontanan nya ke urang rek tuar. Hatur nuhun nya. Heeh. Sing tareh di ala ieu wayahna ya. Oh, Bisi ku cocodot manten. urang nyokot lah bedog heula. Sok. Oh, sok we alanya urang bikin diet. Nuhun Mang Adang. Oh, siap. Duh. Lumayan aing rek hajatan teh. Asasan garateun itu. Aing rek hajatan teh. Aya alaeun euy. Tangkal. Kayak ieu naonan ieu. Cau urang ek dikumahakeun ieu. Cau urang kumaha urang menang ngulit ti Mang Adang cik kene menang ngaduitan 100 ngaku-ngaku. Cau urang menang meuli. Kela. Mang Adang mana eta? Anu leutik kitu ya? Heeh. Mang Adang si kadun teh ya? Heeh. Ek dituar budak urang rek sunatan aing kebeneran butuh cau nah paling dibayaran cepet cik kene teh ka Mang Adang. Cicing-cicing ke heula. Ieu mah geus jelas-jelas cau urang di tanah urang. Bakalan kabobodo ku Mang Adang. Mang Adang si kadun teh ya? Heeh. Lain eta mah ieu urang ieu mah. Cih. Nu bener Akang, ieu teh urang aing teh teles 100.000 aing meuli. Heeh bener ieu mah nu urang bari kene menang bedog ti mana eta sendiri kan kan. Itu dipipir. Kadieun teh nu urang luar ya ge sarua urang ge boga acara. Kardun kok aing nipu goblok teh. Tuh. Kardun, kehen nipu aing kehen. Itu mah. Goblok.